Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui para wargi sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu Jes. Kumaha para wargi dararamang mugi atunya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh bilih dina danget ieu aya wargi urang anu nuju teu damang, urang sami-sami ngaduakeun mugi wargi-wargi urang anu nuju teu damang teh sing enggal deui didamangkeun sacara bihara-bihari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados teh seja neraskeun deui hancagarapan dongeng Sundanya bade ngamangdongengkeun deui nya. Anu jejera cariosna teh nyaeta si Onyil lebat kana episode ke-10 nya dinten ieu teh. Nanging sateu acan diteraskeun pribados sakumaha biasana bade nadabantosanana ka wargi-wargi sadayana kanggo nga-subscribe, nge-like, nge-komen, sareng nge-share. Atuh kanu parantos nga-subscribe pribados ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahannya tina kasayanana kanu nge-like kanu sok ngakomen nya sareng nge-share hatur nuhun pisan. Supados teu nyangkolong kana waktos mangaitna kana wanci. Urang enggal-enggal bae atunya ieu di kawitan di si Onyel teh cenah ieu. Kamari teh bade dihakan buta cenah nya. An aya cahaya anu ngagabrug eta buta. Si Onyel mah keukeuh eta teh cenah hitut anjeun ieu hitut si Onyel cenah nya. Si Onyel nya. Kumaha teh cenah kajucungan caritana? Urang sami-sami bae ngabandungan. Wilujeng ngadangu. Kumaha maneh sia pegek, hayang deui dibakokan kuing karasanya pedos ya euy. Ceuk si Onyel kasakadang buta nu keur dadepongan menta ampun. Tapi nu sanyana mah eta sakadang buta teh sasatna lain taluku si Onyel. Atuh sok komo ari taluku hitutna mah. Nu saestuna eta sakadang buta teh taluku hiji cahaya nu tetela tadinya merah kana sakadang buta. Geus kitu mah les sakadang buta teh leungit tanpa lebih hilang tanpa karana. Atuh si Onyel ge harita manehna ngulisik lilir tina sarena. Alah, ningan ngimpi wing teh euy. Ceuk si Onyel manehanana bari gigisik. Barang manehna dek nuluykeun deui sar. Tetela atuh harita wanci teh geus kongkorong hayang. Atuh pikiranna si Onyel lamun manehna tuluy sare deui mah nanggung kacida. Lamun dina tibrana deui awur kabablasan salat subuh. Ari sarena teu tibra atuh mata clear. Ari kitu mah manehanana teh jadi leos bae. Asup ka pawon maksudna mah dek ngahurungkeun hawu tuluyna heureuy cai bari siduru. Mana ngaliwat ka goa tetela ningan eyang Nurejati mamanehanana teh geus leuwih ti heula nyari. Ngan ku si Onyel teh ditanya sabab apaleun yen eyang Nurejati teh keur aya dina kaayaan husuna keur. Kitu mah leos bae atuh si Onyel mah ngaleos muru ka pawon. Barang geus di pawon si Onyel ger bae ngentepkeun suluh. Ana geus dientep suluhna teh jegur. Harita jegur bae ku si Onyel di seuneu. Ger seuneu teh huru. Gen harita teko teh ditagenkeun. Sajeroning nungguan cai asak teh si Onyel ngadeangkeun leungeunna. Mana karasahan teh
atuh ditapalkeun dampaleungeunna teh kana pipi tuluy diusap-usap kitu jeung kitu si Onyel teh anu keureusi duru. Si Onyel harita asa inget deui kana kajadian cikeneh nu kungsi kasorang ku manehna. Mangsa ngarandapan ngimpi di udag-udag tuluy dek dihakan ku buta. Atuh si Onyel pikiranna mangprung kajauh nyusul lamunan ngeunaan perkara nu pakuat pakait jeung sabab musabab tepikeun ka jadi kasorang kajadian manehna nandang ngimpi samodel kitu. Bray, atuh ku si Onyel teh kagamara deui kajadian kamari mangsa manehna ngalasuluh jeung Mang Adul. Si Onyel ingeteun yen manehanana teh geus ngadahar anggur, bakakak jeung sajabana susuguh nu aya di handapeun tangkal caringin gede di tengah leuweung teh. Bray deui kaimpleng beungeut pikasieun sakadang buta. Kainget deui kumanehanana mangsa ngimpi tadi di udag-udag buta. Mana keur anteng atuh si Onyel ngalamuna. Harita aya leungeun anu napel kana tak-takna. Koreja. Atuh si Onyel teh ngorejat mangsa karasa eta leungeun teh nyagap kana tak-tak. Ari barang ngalieu, bre. Teteh lah atuh sing horeng teh geuning Eyang Nurejati. Kunaon jaluk make ngarenya geus sagala. Cek Eyang Nurejati nanya ka si Onyel. Rewas wing teh Eyang euy. Lain ngomong ari nyamperkeun teh lah, sok anger wae. Cek si Onyel ngajawab ka Eyang Nurejati. Asa sinarieun ilaing mah jeung rewas sagala euy. Wah meureun ilaing na tuh keur ngalamun nya. Cek Eyang Nurejati harita nanya bari manehna tuluy ge tiuk dina jojodo gigireun si Onyel. Pugu ge heueuh euy. Uing teh keur mikiran impian Eyang. Uing teh tadi peuting euy, heueuh ngimpi. Cek si Onyel bari atuh manehna tuluy ngasurkeun sulu. Nah ngimpi naon atuh ilaing gede jaluk. Peuting teh uing teh didatangan ku jurig begeg Eyang. Nya hidung, nya goreng patut teh pokona mah. Ajarkeun teh cenah uing teh ngadahar hakaneun manehna. Ngan aya hiji Eyang anu ku uing dipikiran teh. Sabab uing teu rumasa Eyang. Nyaeta uing dituding maling terong cenah. Cek si Onyel anu katingali manehanana teh bingung. Lain terong meureun jaluk, terong bilik. Cek Eyang Nurejati manehanana bari ngadeangkeun leungeunna kana hawu. Tah, heuh bener tah. Teh eta Eyang, terong bilik euy. Ningan maneh nyaho Eyang? Cek si Onyel nanya jigah nu kaget. Tah Eyang, uing mah sabenerna perkara mawa terong mah euy. Rumasa sia. Soko mau atuh terong bilik mah heuh teu nyaho-nyaho can tanggalna nu kumaha Eyang? Terong bilik mah cenah si kenu ngomong eta ge eda deh cenah endog hayam kampung jaluk. Cikan inget-inget atuh sugan ari kana endog mah meureun ilaing teh boga wewengan euy. Endognya? Endog kela endog mah. Oh, Eyang endog hayam kampungnya. Endog hayam kampung mah tah eta tah. Cek si Onyel harita manehanana teh nuduhkeun ka pamidangan. Eta tah Eyang, meunang mawati hanapeun tangkal teh apana Eyang? Boa meureun eta jaluk. Cek Eyang Nurejati bari ngusap-ngusap dampaleungeunna kana pigeulang jeung peupeuteuyanna. Nya peuting deh sajentrena kumaha cikan kajadianana teh euy. Urang ngadongeng bari si Duru euy.
nungguan ngongadan ngarah henteu ke sere atuh cek Eyang Nurajati nanya ka si Onye manehanana teh menta dipangcaritakeun sajentrena eta impian. Jadi kieu Eyang penting teh basa geus ngarobrol teh ya pan uing mah sare ti heula tah mana sare teh Eyang uing teh ngimpi euy Borabat atuh si Onyel teh nyaritakeun impianana manehana nyaritakeun dimimiti tepikeun ka pungkasna. tah kitu Eyang euy jadi eta jurig begek teh sasatna mah eleh ku hitut uing euy aya jurig begek eleh ku hitut cek uing ge nya sakti hitut uing mah Cek si Onyel harita bari ngagak-gak seuri. Aduh, ningan sakti laing teh nya. Aya jurig eleh ku hitut. Eyang Nurajati ge sarua kai manehanana milu seuri. Atuh uing teh ya Eyang tok incu saha apanan incu maneh Harita barang keur sempal guyon seserian bari ngobrol teh ngong atuh harita adan subuh teh kadenge ti Tajung tandaning geus asup kana waktuna salat subuh. Eyang Nurajati atuh harita cangkat tina diukna tuluy umaja ka si Onye. Ayo jalu euy urang gadajuk lah bisi tinggalin berjamaah euy tebar bari indit keluar. sok Eyang kela euy uing mareuman heula seuneu euy paur sia naretela nari maneh Bari si Onyel nyungkruk suluh ruhai kana lebu. Mana geus sidik mah pareum atuh gancang bae si Onyel teh ngicilik nuturkeun lengkah aki-aki nu tangtuna geus teu pati gancang deui leumpang. Mangsa ngulang ti Tajung harita teh lah Mang Adul ge harita teh milu balik ka teu Eyang Nurajati. Ari basa peuting tadi mah Mang Adul teh milu ka imah lantaran diangkir ku Eyang Nurajati sedangkeun ayeuna mah maksud manehna sorangan lain pedah diangkir. Mana tepi teh atuh ka imah Eyang Nurajati Mang Adul mah milu bus bae ka imah nuturkeun si Onyel ka pawon. Mang Adul harita nyagap teko tetela nu masih keneh nagen dina hawu. Barang dampa leungeunna diantalkeun kana teko karenyed. Leungeun teh harita dikenyedkeun deui. Tetela sing horeng teko teh panas keneh. Geus kitu mah giriwil. Teko teh dijingjing ku Mang Adul dibawa ka tepas. Sedangkeun si Onyel harita manehna tuluy mawa kopi jeung cangkir batok paragi Eyang Nurajati. Sampap atuh harita ditepas teh Eyang Nurajati keur sila tutug nyarande dina tihang meningal sekacida manehanana bari melenyun udut. Eyang bade kopi atuh nepi teh haneut ieu teh ceuk Mang Adul nanya ka Eyang Nurajati bari nunda teko. Kopi we jang euy. Mih rada ceng hareueuh. Ceuk Eyang Nurajati ngajawab ka Mang Adul. Cian nya canggirna dieu jang euy. halik uing maneh mah bisi pait teuing karunya atuh si Eyang mana geus aki-aki kitu
Tuh tingali geus kemong nginum kopi pahit mah atuh karunya teuing euy. Ceuk si Onyel bari tuluy manehanana hideng nyieun kopi. Atuh yok kainya jalu lah. Eyang pangnyeunkeun kopi teh cigan. Ceuk Eyang Nurajati ka si Onyel. Deuh. Atuh harita teh si Onyel jeung Mang Adul nyarician cai kopi. Lain jang euy. Asa sinarieun si laing subuh milu ka dieu. Pan biasana mah laing mawayak ieu teh ngibunkeun si Jamrong euy. Ceuk Eyang Nurajati nanya ka Mang Adul. Muhun Eyang, kalarasan ieu teh aya anu saja diobrolkeun. Ari salaresna mah sanes perkara penting ieu teh Eyang. Nanging kumargi asa rada aneh ieu teh ka jantenanana. Jantennya hoyong geura-geura bae ieu teh dicarioskeun ka Eyang. Ceuk Mang Adul bari cag manehanana teh nunda cangkir eusi kopi hareupeunana. Maneh mah sia make aya piobroleun sagala. Sinarieun euy. Nek ngobrolkeun naon maneh euy? Gua maneh teh hayang kawin deui nya. Maneh masuk aya-aya wae sia teh Mang Adul. Ceuk si Onyel harita mairan bari manehanana mah ngagak-gak. Maklum budak anu conor atuh mun ngomong parang sabolong bentor. Ieu mah aya rada aneh nya euy. Cikan atuh, napi obroleun naon jang euy? Ceuk Eyang Nurajati nanya ka Mang Adul. Ieu Eyang, janten guring teh basa kamari nya ngabasa ngalasuluh di leuweung teh asa karaos Eyang. Ngaraoskeun aya angin nya di lebet awak ngubek eta teh Eyang dina salebeting awak teh. Pon kitu deui atuh basa wengi sabadana mulih di dieu garaos dah angin teh ngubek deui meni asa mulek tah dina awak teh. Alah, maneh mah perkara asup angin wae ge meni kudu dicaritakeun euy. Tu jiga anu can pernah asup angin. Ari asup angin malah kariwe dikerok ege cager euy. Ceuk si Onyel nempas deui obrolan Mang Adul. Pan beding ge idep teh nyarita ningan euy. Ceuk Eyang Nurajati manehanana bari ngarongkong cangkir kopi. Sumuhun Eyang, pan wengi teh malihan mah ku Eyang nya digumujengkeun cenah bari nyebatkeun sanes angin-angina ceuk Eyang depan. Tah nya eta teh Eyang nyaan atuh pan sabadana mulih ti dieu tah. Nah da teras marab si Jamrong biasana mah sok resep kitu Eyang. Tinggal si Jamrong nuju nyatuan juku teh. Ari wengi malah awahing ku teu kiat awak teh nya geus bae atuh digolerkeun Eyang. Dugi katibrana tah nganu janten anehna Eyang. Nah atuh bet kaimpenkeun aya nuju di karaton Eyang. Barabat atuh ku Mang Adul teh dicaritakeun tapikeun ka kajadian manehna di udag-udag. Tah mana dugi teh Eyang ka patempatan eta. Atuh abdi teh kapergok lumpat teh tiasa lumpat nya bade ampun atuh da teh tiasa ampun. Kalah ka bade dikoko Eyang patuangan di sim abdi teh nya kapaksa we bade ngalawan satiasa-tiasa Eyang. Nanging pas eta budak buta bade ngagabruk pisan. Nah atuh geura bae aya cahaya nu ngablesur jebrod eta mah kana buta Eyang. Atuh dugikeun ka buta teh depongan tah minta ampun. Tuluy dugi ka ngilesna tos minta ampun mah. Tos kitu mah atuh lilir kageuingkeun ku si Jamrong. Beberelean hayang ngenyat subuh. Pon kitu deui sora kongkorongokna serengge Eyang.
Nah, mana teh ningan nyimpina sarua jeung uing euy. Eta teh sia euy, cahaya teh bakal kuing sabenerna mah. Nyambung nya euy kana ngimpi maneh. Si Onyel harita nempas deui caritaan Mang Adul. Ilaing mah jang euy. Lah tuh jempe heula yeuh. Kalau teh keur nyarita ieu teh. Ceuk Mang Adul ngagabes ka si Onyel. Keun bae jang euy. Deu kudu dipikiran lah. Eta mah ngaranna ge atuh dengan ya ukur ngimpi. Tong dipake ka hariwang lah. Riwaan meureun eta mah. Ceuk eyang Nurejati manehna teh bari tuluy ngageh-geh. Manehanana teu hayang ngabahas leuwih jero ngeunaan impian Mang Adul nu tetela sarua jeung impian si Onyel. Tapi yang mun bener impian si Mang Adul kitu mah euy, atuh tetelanya sarua jeung impian uing. Ceuk si Onyel harita milu nyarita manehanana ge panasaran. Nah impian Mang Adul jeung impian si Onyel teh bet ku sarua. Sok malah atuh komo deui dina eta ayana cahaya nu nulungan. Tapi barang kitu harita waktosna seep nya atuh can puguh ieu teh kumaha ieu teh nu nulungan teh. Nah itu si Onyel gitu. Tawa kumaha ya. Cak atunya langtun dah heula dugi ka dieu. Atur nuhun pisan ka wargi-wargi anu parantos ngadangukeun dugikeun ka rengsena. Atur nuhun oge ka wargi-wargi anu parantos ngasubscribe, nge-like, nge-komen, sareng nge-share. Sate acan pribados amitan, pribados teh pade ieu heula nya jungkeun waktosna ieu. Pribados pade iklan deui. Nyata pribados teh ayeuna teh nuju diajar naon usaha we kitu nya, nuju diajar usaha. Nyaeta ngadamel olahan tina sampe. Terus puguhnya ari orang Sunda mah sareng sampe mah moal bireuk deui lah. Tah nyaeta pribados teh ngadamel ieu sampe nya. Mun dina bahasa Sundana mah sampe rangu ieu teh. Lamun di bahasa deungeun-geuna mah cenah jadi kitela crispy cenah aduh. Crispy cenah pada rangu eta teh nya gaduh bahasana nyali. Tah ieu teh olahan sampe nanging ieu teh sanes emping. Sanes oge opak. Itu sanes teh nya sanes emping, sanes opak. Naon atuh cenah Kang Nacep nya pokona mah sampe we dirangukeun. Raos cenah Kang Nacep. Alhamdulillah. Hari sahur pribados mah kitu nya. Sanaos pribados nu gaduh ieuna gitu, ngagaduhan produkna, nu ngadamelna. Upami nuju ngopi teh ieu teh. Deudeuyeun para wargi. Enten disebatkeun raos mah nya namina ge sampe nya tangtos gaduh selera masing-masing nanging upami tos dituang sakali matak deudeuyeun alde nya ieu sampe teh upami dituang matak deudeuyeun atuh pedo sareng cai kopi, pedo sareng cai teh. Sanaos ayeuna teh aya kopi teh aya teh, cai herang ge teh nanaon. Mantep pisan. Atuh bilih wargi bade ngaorder. Insyaallah ge dicantumkeun nya link yeuna link pemesanana. Hatur nuhun sakali deui ka wargi-wargi anu parantos ngadangukeun. Sate acan pribados amitan, pribados nada dihapunten tina samudaya kaluputan kalepatan bilih aya langkung saur bahe carek kacaletotna basa. Paur ngayetna dina ati nyayang dina rasa. Ada ringis atunya ulah janten kakaitan di yaumil akhir ya. Lamun cek bahasa kolot mah ulah jadi tunggul sirungan catang supaan. Atuh lamun tunggul kudu sirungan cing sirungan kana karahayuan catang kudu supaan kana kahadean. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sagedengeun teh eta pribados ge nada dihapunten tina katetiasaan sareng tina nya sakieu-kieu nanya tina katetiasaan sareng kalepatan pribados ina mangdongengkeun bilih teu nyari sareng segala rupa. Hapunten pisan mugia wargi-wargi kersang malu. Sakitu bae wilujeng ngadangu wilujeng tepang deui nya engke dina episode salajengna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.